What? Wah, mainan! Jangan kasih! Bingung euy. Nek nanyakeun era, teu nanyakeun sakusieun kumaha onam eta duh. Mending tanyakeun bisi kumaha onam eta duh. Kunaon si Agit teh? Jiga nu bingung kitu. Bingung ya teh. Arek naroskeun tadi baluhung bingung teh ditu keneh. Oh, paingan atuh. Kita tadi jiga lieur cinting nu linglung. Harus kenaon atuh, Git? Kieu ieu teh moal kumaha onam gitu. Keur mejeuna sangsara, hayang we sukses. Wah, gelo nu balanya teh euy. Kamari sukses ekonomi. Ayeuna nu kismin hayang sukses. Lieur aing. Kagok gelo. Sogan we kabongkeun sukses tidak mie. Bentar, masak heula. Aduh. Ai saya lieuran ieu teh. Jadi anu gelo teh urang atawa si Agitnya. Ji, Mang Ucit. Ji. Kunaon ai maneh? Ka dieu ngobrol jeung urang. Lieur nyempang ge leung nek dibere dahar kita. Kita sugana dibere dahar. Kunaon Git nyarita atuh? Pusing aing teh we. Dahar di imah ngarungsing. Yang daging sapi bosan. Yang daging hayam bosan. Yang sangu gupugu masangu genep poe sakali anger we bosan. Wow! Komo sayur-sayuran mah wortel kali itu geus teu asup ka urang mah euy. Aneh aing metak ngarungsing di imah ge ka dieu ge metak ku lamperan ku maneh. Di aing ngabaleng maneh milu ngabaleng lieur kan. Terus sayangna naon? Sugan we turu maneh boga dahareun nu aneh. Rungsing atuh luy. Oh, hayang nu aneh. Kalam aing boga ye. Tah, cing hayang nyaho mana. Ieu mah bangker rada ieu burukeun lapar. Dagoan aing boga nu aneh jeung maneh. Tah, kebeneran keur lapar. Sok di dagoan. Wat. Ieu. Sok. Tah, lebok anjing. Mau naon maneh eta ruh euy? Sapi kabitaeun. Tah, engko hayang nu aneh. Yeuh, asaan ku maneh. Kebeneran tuh nun pisannya. Naon ieu? Tah, eta teh namina pais angin. Maneh mah bangalonya ieu mah. Angin beteung nyaho mah. Mau pais tai. Dia ngarungsing-ngarungsingkeun Kawana Git. Bawa ku maneh sudi aing. Lain Git. Urang masuk teu ngarti ku tukang sangu. Nah kumaha kitu beteu ngarti. Kan batur teh gawe teh keur neangan dahar ieu dijualan. Urang mah karunya tak urang mah jadi belian. Tetepkeun. Naon acan tuang? Jug tuang heula. Meh teu koslet Nuhun. Duh, Ulah puter.